Sampurasun pamiarsa baraya nu aya di kota, dulur-dulur nu aya di lembur. Kumaha wartosna mugia pangjaga, pangraksa, pangriksa pangeran salalawasna nang tayungan urang sadaya. Pamirsa, pendak deui sareng sim kuring dina program Paniis Manah mangrupikeun hiji panglenyepan dina kahirupan sadidinten numutkeun buku panglenyepan wasiat. Mugia sim kuring miharep mulus rahayu berkah salamet salawasna nyarengan urang sadaya. Pamirsa, sateu acan urang medar patali sareng naon janten jejer anu seja ku urang dibuar, hayu urang ngadahla ka Gusti Nu Maha Welas Asih. Gusti hatur nuhun, Gusti nu murah, Gusti nu langkung uninga kana sagala rupi persoalan kehidupan si abdi sadaya. Mugia Roh Suci mukakeun hate abdi tiasa mendakan solusi sareng jawaban non rupi hirup abdi salalawasan ngandelkeun anjeun. Amin. Pamirsa, danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasalna anu ka 121. Jejerna nyaeta pitulung kaula datangna ti Pangeran. Ta anu janten ayat luluguna nyaeta ayat anu kadua sareng anu katilu, anu kieu unggalna. Pitulung ka kaula datangna ti Pangeran nu ngadamel langit jeung bumi, mantenna moal ngantep anjeun ti guling. Panyalindungan anjeun salawasna nyaring. Pamirsa, aya carita lalakon kahirupan. Aya hiji keluarga anu ngarandapan musibah pasutri itu, pasangan suami istri. Nyata si Abah jeung si Ambu. Duanana rajin ibadah. Tapi kacaturkeun dina hiji mangsa si Ambu gering parna teu walakaya keuna ku panyawa. Atuh si Ambu teh teu tiasa barang damel, ngaraos hirupna tos teu mangpaat, margi si Ambu tos nambruk teu tiasa beringka-beringki cenah, beringka ditu beringka dieu teh. Nya hoyong kacai oge cenah kudu dipangku ngaripuhkeun ka kulawargina utamina ka si Abah. Tangtos si Ambu ngaraos hanjelu. Nalika Abah Pandita anu sepuh ti garejana ngalongok ngalayat, ieu teh tangtos hiji kasempetan pikeun si Ambu rumahu ngedalkeun naon rupi anu janten kahariwangna, naon rupi anu janten kasieuna. Sieun teu aya deui anu ngarawat, anu ngopenan, anu bakal ngurus naon rupi kabutuhanana. Margi geuningan si horeng cara geuna oge da kedah damel atunya masih aktif dinas saurna teh. Pon kitu deui nu janten rakana si Ambu tos mulih ka tempat asalna margi sami ngalaksanakeun tugas sareng kawajibanana anu kedah seueur diuruskeunana. Hal ieu ngabalukarkeun si Ambu tangtos ngaraos nu geulis, sedih kinkin prihatin. Tapi Abah Pandita sepuh cumarios kieu cenah. Saupami Ambu percanten ka Pangeran, Ambu teu kedah hariwang. Margi anjeunna teh pitulung urang. Anjeunna ngagaduhan cara anu luar biasa pikeun nulungan Ambu. Kitu saur Abah Pandita teh. Pamirsa, sakapeung mah nya urang oge kantos rupina ngalaman hal eta. Nyata aya kahariwang, aya kasieun. Margi kunaon? Nya tadi sakapeung mah urang teh osok ngandelkeun ka jalma anu baris bisa nulungan urang teh. Leres teu? Nya kitu. Antukna nalika aranjeunna teu tiasa nulungan ka urang, balukarna urang biasana jadi hariwang seueur kasieun. Kumargi teu aya deui pamuntana. Tah, dina panglenyepan urang ngalangkungan program Paniis Manah ieu anu nulis Jabur masihan hiji pangalaman, hiji bongbolongan kumaha urang tiasa leupas tina rasa kahariwang eta. Dicutat tina kitab Jabur ngebrehkeun hiji lalakon nalika anjeunna ngarandapan hal anu sami. Nyaeta rasa kahariwang oge rasa kasieun. Ieu geura nalika anjeunna ningali kayaan sabudeureunana,
yen nepi lampaheunana teh dilingkung ku gunung-gunung anu kedah di sorangna teh kabayang kacida sesana anjeunna cumareos nya ti mana atuh sumpingna pitulung teh itu saurna teh hiji patarosan. Patarosan ieu ngagambarkeun yen kaayaan jeung cocoba anu dirandapan ku anjeunna teh kalintang sesahna henteu gampil jeung baris karaos pilamieun pililaeun anjeunna maryogikeun panulung pikeun nyarengan lalampahanana dina nyorang lengkahna ka tempat jarah nyaeta ka imah Allah bait suci anu helok pamirsa anu nulis kitab Jabur pasal 121 teh nyaeta Raja Daud. Margi apanan anu nulis Jabur teh aya sababaraha panulis ejena sapertos Asaf, Bani Korah, Raja Sulaiman, Musa, Etem, jeung Heman. Tah, pasal 121 ieu mah diseratna teh ku Raja Daud. Naon atuh janten helokna patali sareng lampahna Daud ieu. Nyaeta teu aya sanes anjeunna ngawaler nyalira nah anu janten patarosana tadi saurna teh kieu apanan nyati mana atuh sumpingna pitulung teh teras diwaler dina Jabur pasal 121 ayat nu kadua jeung anu katilu anu kieu unggalna pitulung kaula datangna ti Pangeran nu ngadamel langit jeung bumi mantena moal ngantep anjeun ti guling panyalindungan anjeun salawasna nyari. Pangeran maparinan kakiatan ka anjeunna. Sangkan tiasa nyorang laku lampahna amanah anu janten tujuanna. Pangeran anu ngajaga, pangeran anu ngaraksa. Sanes santen salami 24 jam. Unggal dinten. Luar biasa. Nah, hartosna cinta krama pamiarsanya sumber pitulung urang mah anu sajati nyaeta Gusti Pangeran. Sanes tina harta dunya barana, pangkat, jabatan, pon kitu deui pasangan hirupnya, atanapi sepuh urang anu beunghar, atanapi kawasa naon wae komo kawasa alam poek mah. Terus pisan, Gusti Pangeran tiasa mintonkeun pitulungna ka urang ngalangkungan papada jalma leres. Pamirsa nganu kedah dipika emut urang mah yen pitulung anu sajati mah sumberna Gusti Pangeran ku anjeun mantenna pasti nulungan urang sadaya ku carana jeung waktu anjeunna amin. Pamirsa hayu urang ngadua hatur nuhun Gusti ngalangkungan pedaran panismana dina episode ieu abdi diemutkeun yen pitulung nu sajati mah sumberna ti anjeun. Mangga Gusti barang damel dina kehidupan abdi siap janten alat kasalamatan Gusti. Amin. Pemirsa, penghilapnya engke di like, di komen, sareng di subscribe anu hartosna pamirsa parantos ilubiung sasarengan dina ngawartakeun beja kabungahan ka papada jalma. Sangkan kenging berkah kasalamatan. Hatur nuhun. Mulus rahayu berkah salamet Gusti nang tayuna. Jaga